Lil gusli sawiji karena ngadusan. Idza lam yatagoyar ing dalam nalika ora berubah ieu mayit. Wali tawjihihi lan karena madepkeun ieu mayit ilal qiblati maring kiblat. Walil mali lan karena harta idza dufina ing dalam nalika den pendem ieu mal ma'ahu serta ieu mayit. Walil mar'ati lan karena mayit wadon idza dufina ing dalam nalika den pendem opo janinuha janin ieu mar'ah ma'aha serta ieu mar'ah wa amkanat lan konga opo hayatuhu hirup ieu janin. Al makna utawi maknane iku anahu setuhune kalakuan iku yun basu den gali sapa al mayyitu minal qabri saking kubur wujuban hale wajib li ajli guslihi karena arah ngadusan ieu mayit. Karena arah ngadusan ieu mayit. Idza dupina ing dalam nalika den pendem ieu mayit bila guslin kalawan ora den adusan. Illam yataghayyar lamun ora barobah ieu mayit. Wa mithluhu lan iku saupama ieu gusli at-tayammumu tabi tayamum haitsu tuliba ing dalam sakira den supri ieu tayamum. Wa hadhihi lan utawi iki li ajli gusli iku hiya utawi hadhi iku al khoslatu perkara al ula kang awal minal khisali hale tetep saking pira-pira perkara allati kang yun basu kang den gali ieu mayit tong dirujukeun ka hareup aya. Yun basu kang den gali laha karena arah ieu lati sapa al mayitu mayit. Anu kahiji menurut matanya nu kahiji sabab anu ngawajibkeun ngagali deui mayit teh li ajli gusli karena arah rek ngadusan eta mayit. Idza dupina bila guslin ketika jelas si mayit dikubur tanpa diadusan. Lamun wajib diadusan teh kade beda jeung anu memang teu wajib diadusan kaos mayit syahid gitu. Ieu mah mayit anu normal nu wajib diadusan secara hukum. Terus we faktana eta mayit teh menurut informasi nu jelas dikuburkeun teh encan diadusan heula cenah geus dikuburkeun umpama mangka wajib tah eta kuburanana digali deui tuluy si mayitna balikan deui adusan. Ngan wajib teh mayit dina kasus ieu digali deui karena arah rek diadusan illam yatagoyar lamun eta mayitna can berubah. Kumaha lamun geus berubah mafhumna mangka tong digalikeun bae lah. Nya misalna kakarek sapoe gitu mah atau komo karek beberapa jam datang nu mere informasi ieu teh can diadusan jeung ujug-ujug dikaluburkeun tah mangka eta mah wajib. Si mayit digali deui tina kuburanana kemudian diulangi di adusan. Geus diadusannya laksanakeun we rangkaian pagawean saja balikan deui salatan tuluy kakarek pendem. Wa mithlu eta sami seperti masalah ngadusan at-tayammum ari tayamum hartosna lamun teh mah teu imkan ieu mayit teh diadusan ngan lamun ditayamuman mah imkan kari-kari dikuburkeun tanpa ditayamuman heula teh ge sami termasuk wajib digali deui eta si mayit karena arah rek ditayamuman haitsu tuliba ketika memang eta tayamum teh disuprih ti eta mayit. Nya ketika dina kasus
aya mayit anu teu imkan di adusan, imkan di tayamuman. Mayit anu wajib di adusan tapi teu imkan, teu memungkinkan untuk di adusan, kan eta teh ganti kana di tayamuman. Kari-kari ujug-ujug dibungkus we tanpa di tayamuman heula langsung dikalubur, tah eta wajib digali deui si mayit untuk di tayamuman. Ngan sami kayidna wajib sote digali idza lam yataghayyar. Ketika eta mayitna encan robah, lamun geus robah mah geus antep we. Ieu sabab anu kahiji, ringkasna euy deui, sabab anu kahiji nu ngawajibkeun mayit digali deui teh karna arah-arah rek diadusan. Lamun manehanana dikubur can diadusan, bari wajib diadusanana. Ya kitu deui. Dina kasus lamun teu imkan diadusan, imkan di tayamuman, kari-kari dikubur tanpa di tayamuman heula eta digali si mayit teh, bongkar deui makamna adusan. Ngan wajib sote digali mun mayitna can robah eta syarat wajib ngagalina. Ketika geus robah mah teu wajib digali. Wa annahu lan satune kalakuan iku yunbasu den gali ieu mayit aidon li tawjihihi karena madepkeun ieu mayit ilal kiblati maring kiblat. Idza dupina ing dalam nalika den pendem ieu mayit goero muwajihin hale ora kang madep laha maring ieu kiblat. Idza lam yataghayyar ing dalam nalika ora berubah ieu mayit aedo. Wa hadhihi lan utawi iki li tawjihihi ilal kiblat iku hiya utawi hadhihi iku al khoslatu perkara asaniyah kang kapindo minal khisal hale tetep saking pira-pira perkara allati kang yunbasu kang den gali laha karna arah lati sapa al mayitu. Nya kitu deui nu kadua wajib digali deui mayit tina kuburanana, kudu digali deui kuburanana. Elat hukum wajibna teh li tawjihihi ilal kiblat karena dek madepkeun eta mayit ka arah kiblat. Lamun kumaha? Idza dupina ketika si mayit dikuburkeun goero muwajihin laha dina kondisi teu madep kiblat. Ingat pan kewajiban dina nguburkeun teh nu tos kaliwat dina pasal daknu wajib nyang hareupeun mayit ke arah kiblat. Lamun faktana misalnya aya informasi cenah mayit teh dikuburkeun dina kondisi nangkarak atawa nangkuban atawa nongongan arah kiblat, tah wajib eta kuburan digali deui mayitna omekeun cenah madep kiblat. Ngan wajib teh sami we syarat idza lam yataghayyar ketika si mayitna encan robah. Kaos tadi we lah durasi waktuna dikembalikan menurut keterangan ahli nu apal. Lamun da mah sekian waktu antara jarak dikuburkeun kana rek digali deui teh cek keterangan para ahli jarak waktu sakieu encan robah badan mayit teh wajib dah si mayit digali deui. Nah, lamun geus lila teuing mah datang infona menurut keterangan ahli entong orang mikirkeun karamat mah nya tong akan mikirkeun alam karamat mungkin aya mayit anu utuh tong arah gitu. Hukum umum al hukmu bidzawahir secara zahir menurut para ahli galibna jarak waktu sakieu mah mayit geus robah tubuhna geus busuk. Meskipun jelas aya informasi yen eta mayit dipendem tanpa madep kiblat eta mah tong kadah digali sabab bakal nimbulkeun madorot kana hirup bau kitu. Lajengna wa annahu lan satune kalakuan iku yunbasu den keduk ieu mayit atawa den gali ieu mayit aidon lil mali karena arah harta. Idza dupina ing dalam nalika den pendem ieu mal ma'ahu sarta ieu mayit. Wa in qalla lan sanajan sakedik ieu mal sawaun iku pada kana utawi yen ta ono ieu mal iku mintir katihi tetep saking
harta titinggal ieu mayit aw li ghairihi atawa milik kadawe salian ieu mayit wa illam yatlubhu lan sanajan ora nyupri ieu goer ing mal malam yusamih ing dalam salagi ora mumurahan ngabaekeun mumurahan ieu goer. Hadza utawi iki yunbasu lil mali iku illam yabtali'hu lamun ora neleg ieu mayit ing mal amma idzab talaahu anapun ing dalam nalika neleg ieu mayit ing mal ditapre jawabanan dirinci pain kana mangka lamun ono ieu mal iku lahu tetep milik kadawe mayit lam yunbas mangka ora den gali ieu mayit mutlaqan aw li ghairihi atawa iku milik kadawe salian ieu mayit pakadzalika maka hale kaya mengkono lam yunbas malam yatlubhu ing dalam salagi ora nyupri ieu goer ing mal fa in talabahu mangka lamun nyupri ieu goer ing mal nu bisa maka den gali ieu mayit wa syukka lan den beulah apa jaupuhu weteng ieu mayit wa dufi'a lan den pasrahkeun ieu mal ilaihi maring ieu goir wa hadhi lan utawi iki lil mali idza dupina ma'ah iku hiya utawi hadhi iku al khoslatu perkara asalisah kang kaping 3 minal khisol hale tetep saking pira-pira perkara allati kang yunbasu kang den gali laha karena arah lati sapa al mayit katilu wa annahu yunbasu aidon jeung sayaktosna wajib digali deui mayit lil mali karena arah-arah harta wajib mayit digali deui karena arah harta idza dupina ma'ahu ketika eta harta dikuburkeun beserta mayit jadi lamun aya harta dikuburkeun jeung mayit wajib eta kuburan digali deui wa in qala sanajan saeutik hartana cek paribasana kolot mah baheula najan ngan ukur jarum sapotong najan jarum sapotong dikuburkeun jeung mayit gali deui eta kuburan sawaun eta sarua dina pada wajib digali na mayit karena arah-arah aya harta nu dikuburkeun beserta manehna kana min tirkati aw li ghairi kaayaan hartana mah baik tina tirkah manehanana tadina teh harta manehna eta anu jadi tirkah budaya namanya awli ghairi atawa harta milik batur jadi dina pada wajibna digali kuburan gara-gara aya harta anu kuburkeun jeung mayit ta status hartana mah sarua rek tina tirkah manehna si harta eta teh anu manehna tadina ge atau milik batur jadi henteu khusus gara-gara milik batur henteu khusus gitu Pak nah maka diumumkeun pan sanajan tina tirkah ge hakikatna mah geus jadi milik batur da jadi milik ahli waris gitu komo lamun milik batur asli tadina palebah milik batur di goyahan ya dina pada anggar kudu digali kuburan teh lamun eta harta milik batur wa illam yatlubhu sanajan eta si goer tegasna si pemilik hartana henteu menta sanajan eta nu bogana henteu menta kana eta harta tetep we eta kuburan gali deui ngan wajib sate digali mun hartana milik batur ya mun harta milik batur najan teu menta
Cek tadi kan wajib digali eta kayidna malam yusami salagina sinu boga eta harta teh henteu ngabaekeun. Jadi ieu mah kedah aya ridho nutki ulah ridho sukuti gitu. Jadi salila henteu aya pembiaran tinu bogana tetap wajib digali. Mun tama kur cicing ya wungkul nu bogana teh henteu komen menta henteu ngabaekeun henteu secara lisan, tah eta mah wajib digali. Ngan lamun secara lisan nu bogana ngabaekeun, aduh cenah. Eta cincin nu si anu tadi teh murag asup kana kuburan. Lamun nu bogana teh cicing we, wajib digali deui. Komo dipok menta. Oh cenah, eta gali deui cenah eta cincin urang cokot. Ngan lamun nu bogana ngabaekeun keun bae tong digali deui. Pila kadar. Cincin lah keun bae ke urang neangan deui. Nah, lamun kitu mah teu wajib, hartina teu wajib teh erek digali pek. Erek henteu ge teu sawios. Hadza. Tapi ieu wajibna digali kuburan gara-gara aya harta nu dikubur jeung mayit idza lam yabtali'hu ketika eta mayit henteu neleg eta si harta. Jadi posisina teh lain diteleg si hartana. Ditelegna tentu atuh keur hirup keneh. Misalna studi kasusna teh si hartana aya dina luareun badan mayit. Termasuk luareun badan teh model dipake, cincin dipake ku mayit gitu. Kan di luar badan eta mah. Bagian luar gitu. Ngalamun eta harta ayana dina jero awak mayit. Kumaha lamun hartana aya di jero awak mayit kayaning diteureuy tadina teh. Amma idza btala'ahu anapun ketika eta hartana diteleg ku si mayit jadi kabawana harta dikuburkeun jeung mayit teh ku gara-gara diteureuy tadina. Hirupna teh meureun neleg sesuatu anu bernilai harta. Terus maot we. Berarti nalika dikuburkeun teh aya harta anu kakubur jeung mayit ngan ayana jero awakna. Ieu mah ditafsir fa in kana lahu mangka lamun eta hartana tadina milik mayit lam yunbas mutlaqan. Eta mah teu meunang digali si kuburan. Mutlak, hartina mutlak teh rek dipenta ku ahli waris supaya digali di rek henteu. Tetapi entong digali. Sabab eta mah seolah-olah geus menyatu jeung badan si mayit gitu. Lamun diteleg hartana. Jadi lamun pas status harta anu dikubur jeung mayit teh tadina ditelan ku si mayit teh gitu, diteureuy. Mangka lamun eta harta milik mayit tadina eta mah tong digali si kuburan. Mutlakna teh tadi kadenya si mutlakna rek dipenta ku si warosah rek henteu. Auli goiri atau kumaha lamun eta harta nu diteleg teh tadina milik batur, mayit teleg ali nu batur atau neleg logam duit nu batur diteleg kumaha. Maot dina kaayaan si harta teh masih dibeuteung manehna gitu. Kuburkeun we tah. Bari jelas ieu si harta teh milik batur. Kudu kumaha? Pakadalika. Mangka eta ge sarua we tong digali. Sanajan milik batur ge tong digali. Malam yatlubhu ngan ari ieu mah henteu mutlak. Tong digali sote sanajan hartana milik batur salila nu bogana teu menta. Jadi ieu mah tolab nutki. Mentana teh kudu secara pok. Berarti lamun cicing tah eta si bono bogana teh cicing we menta henteu ngabaekeun henteu. Entong tong digali. Kumaha lamun menta si nu bogana teh pa intola bahu. Mangka lamun menta nu bogana teh wayahna cenah eta ali anu dileg-leg ku si anu teh ka dieu keun we. Tah lamun menta mah nu bisa wajib eta mah digali si kuburan teh. Wasuqqa jaufuhu
bedah beteungna wadupi ilaihi bikeun cokot si hartana bikeun kana boga. Lamun mentana teh zatna eta harta. Tapi lamun menta gaganti nama dikembalikeunana ka pihak ahli waris. Urang mah keun bae henteu ahli nu itu ge. Nu penting mah gantian we ku ahli nu sarua jiga itu. Hege ahli waris teh sarangupeun, eta mah sarua tong digali. Ngan lamun ahli waris teh sarangupeun, eta mah gali we lamun menta nu boga. Dikeun we ka si mayit. Jadi ringkasna dina permasalahan harta anu kakubur beserta mayit teh bagi heula dua. Aya posisi hartana teh di luareun badan mayit, aya di jero badan mayit. Kayana ditelag tadina. Lamun di luareun badan mayit, eta wajib digali deui kuburan, cokot eta hartana. Boh tadina harta milik si mayit anu ayeuna jadi tirekah atau harta milik batur sarua wae. Kecuali lamun nu bogana ngahegwaekeun dina milik batur. Lamun nu bogana ngahegwaekeun maka eta mah teu nanaon. Persis dina tirekah ge lamun ahli waris nu bakal kabagian eta harta ngahegwaekeun eta mah tong digali. Jadi lamun harta ayana di luar badan mayit, aya nu wajib digali, aya nu teu wajib. Nu teu wajib digali mah dina dua masalah. Dina satu masalah. Nyaeta hartana milik batur bari nu bogana henteu bari nu bogana ngahegwaekeun secara lisan, ngabaekeun secara lisan. Mangka eta mah tong digali. Salian tina eta gali wayahna. Lamun hartana aya di luar badan mayit. Ngalamun harta anu kakubur beserta mayit teh ayana dina jero badan mayit kayaning surahna diteureui. Tah eta mah satu masalah wajib digali, dina tilu masalah teu meunang digali. Sabalikna nu tadi, lamun nu tadi mah dina tilu surah wajib digali, satu surah entong digali. Nyata nu satu surah teh malam yusamih eta teh telekeun ke keur nyatet dina buku. Lamun dina masalah harta bagian kadua nyata anu ayana dina jero badan mayit ku alatan diteureui, maka dina tilu surah tong digali. Dina satu surah mah kudu digali. Mana nu kudu digali mah nyata dina surah fa in talabahu nu bisa. Tas ya. Tah ieu adalah sabab katilunya. Iyalah permasalahan nu kadang osok aya sedikit naon teh repot gitu nya. Nimbulkeun perbedaan sudut pandang yang mending kembalikan we kana coretan aya kitab geuna. Jadi entong berdasarkan aya impian atau kun dohirna we gitu. Dohirna eta harta ayana di mana? Mun ayana di luar bari jelas gitu. Jelas aya informasi nu nyebutkeun aya harta nu kakubur jeung mayit eta mah. Tadi teh dirinci posisi harta, keberadaan harta. Anu kaopat nu terakhir wa annahu lan satune kalakuan iku yun basu den gali ieu mayit. Idza kana ing dalam nalika ono mayit utu imro'atan wadon. Dupinat kang den pendem ieu imro'ah. Wa fi batniha lan iku tetep ing dalam weteng ieu imro'ah janinun utawi janin hayyun kang hirup. Wa hadhi lan utawi iki yun basu idza kana mro'atan iku hiya utawi hadhi iku al khoslatu perkara arabiah kang kaping 4 minal hisol allati yun basu lahal mayitu atosnya logatna eta tadi. Wa fi hadhil akhirati lan ing dalam iki perkara kang akhir in amkana lamun kongang opo baqa'u hayatihi tetap hirup ieu janin ba'da syaqqi batnil ummi ing dalam sause nyigar
ing dalam sause ngabedah weteng biange bi ayakuna surahe kalawan yen taon ikulahu tetep kedawa janin oposit tatu ashur umur 6 piro-piro bulan au aksaru atau kang leuwih akeh. Wajaba maka wajib opo asyaku ngabedah weteng. Jawab tidak yang in'amkana ba. Pan tadi tewapi hadhil akhirah landing dalam iki mas perkara kang akhir mah in'amkana ba wahyati kan ada syarat. Jawabna wajib asyaku. Wa illa lan lamun ora amkana turikat maka den tinggalkeun sapa al ummu biang bila dapnin kalawan ora den pendem ila ayyamu takamaring yen tamaot ieu janin patud defana maka nuli den pendem ieu Masalah kaopat wajib digali deui kuburan mayit ketika kasusna teh idza kana imro'atan, ketika kasusna teh mayitna istri. Lamun aya mayit istri dupinat anu dikubur eta si mayit istri wabi batniha janinun hay bari dina beuteungna eta si mayit teh aya janin anu hirup. Jadi kasusna teh awewe maot keureuneuh dikuburkeun sedengkeun cek keterangan dokter misalnya orok anu aya dina beuteung eta si mayit teh hirup keneh coba. Nah maka dina kasus ieu wajib eta kuburan digali deui. Ya. Kemudian si mayit dibedah perutna kaluarkeun janina. Yo kasusna teh mah ketika terjadi istri anu maot keureuneuh bari orok nama hirup keneh. Maka ku sifat janinun haynya janin anu disifatan ku kata hayyun teh kudu dimapung ku urang. Ari orokna cek dokter geus maot mah deui na jero beuteungna teh geus maot nya geus eta mah. Ngan lamun indungna mah memang geus maot si nu keur-keureuneuhna mah ngan orokna cek dokter eta da hirup keneh wajib digali untuk menyelamatkan kehidupan si orok. Nah mutlak kudu kitu wa fi hadhil akhirah tah dina ieu masalah nu terakhir nyata nu kaopat ya. Nyata kasusna ketika aya mayit awewe anu maot keureuneuh teh bari janina hirup keneh. Ya teh dirincinya henteu tiba-tiba kieu rincianna in amkana baqa'u hayati. Lamun diperkirakeun dimungkinkeun bakal tetep hirupna ieu si orok ba'da syaqi batnil saenggeus dibedah beuteung indungna tegasna ketika eta orok anu hirup teh orokna teh jelas hirup keneh. Ngan henteu tiba-tiba setiap orokna hirup keneh eta si indungna gali deui henteu kieu. Lamun diperkirakeun ceuk medis lain ngaleuwihan Tuhan ka deui hukum fikih hukum dohir. Lamun cek keterangan medis teh dimungkinkeun ieu si orok bakal lanjut hirup sabada dibeulah beuteung indungna dibijilkeun si orok tina eta beuteung dioperasi cek urang. Saenggeus disesar teh gitu dikaluarkeun orokna tah ieu teh cek medis dimungkinkeun si orok bakal hirup. Nah kumaha gambaranana kemungkinan bakal bisa lanjut hirup mah bi ayakuna lahu sittatu ashhur aw aktsar. Nyata dina kaayaan umurna eta si orok teh geus mencapai 6 bulan atau lebih. Nyata geus nepi kana aqallil hamli teh minimal dikeureuneuhkeun jadi geus nepi kana batas minimal dilahirkeun 6 bulan. Nah, lamun orok anu geus umur 6 bulan ke atas jelas si orok eta hirup dina jero beuteung indungna.
nu maot teh hek dikaluburkeun si inungna teh mangka ieu mah wajib eta si inungna wajib si kuburan digali deui kaluarkeun heula eta si mayit tuluy wajib dibedah wajib asyaku hukumna wajib dioperasi eta si mayit teh wajib dioperasi kaluarkeun janinna engke kemudian simpen di inkubator mun eta mah kitu nya kitu da dianggap prematur teh eta teh mafhum heula ku urang teh Bang kumaha lamun henteu dimungkinkeun tuluy hirup haritana mah memang hirup keneh ngan cek medis teu dimungkinkeun bakal tuluy hirup najan dibedah oge wa illa kumaha lamun henteu dimungkinkeun bakal tuluy hirup ieu si orok teh ngasurahna umur eta orokna kurang daripada 6 bulan orok karek umur 5 bulan umpamanya karek umur 5 bulan kan itu cek inungna teh si orok teh tadina teh maot eta inungna teh nya keur-keureuneun 5 bulan teh maot inungna teh si orokna mah hirup keneh ta waktu inungna maot teh Bang tah ieu teh meureun pertanyaan teh apakah wajib dibedah ieu beuteungna si inung untuk ngaluarkeun orok atau tidak jawabna turikatil lamun dina kasus anu henteu dimungkinkeun si orok bakal tuluy lanjut hidup mah antep heula we si indungna biladaknin tong ora dikubur nepi ka kumaha ila ayyamut nepi ka si orokna jelas maot jadi ulah dibedah mah lamun dibedah haram eta sabab kaasup menyakiti mayit nah lihat tadilah permasalahan dina cara ngolah nanti ngurus jenazah teh gitu cacak dina masalah ieu wae gitu Bang dina masalah ngabedah mayit anu keur hamil aya 2 hukum aya nu hukumna wajib nyata lamun orokna hirup bari dimungkinkeun bakal tuluy hirup pan di dieu teh meureun aya kontradiksi tindakan di satu sisi menyakiti mayit dan operasi ngan di sisi lain aya kehidupan anu wajib dijaga untuk dilanjutkan tah eta mah maka cokot akhafud dororen disebutna ambil madarat paling ringan tapi lamun eceuk medis ieu orok najan ayeuna memang hirup keneh inungna geus maot ge encan langsung maot upama si orok ngan cek medis najan ieu dibijilkeun oge da bakal maot engkena oge ieu mah orok teh moal kuateun bertahan hidup gitu bahasa urangna malah nyata hitungan medis mah ngabedakeun antara orok anu diperkirakeun bakal kuat bertahan hidup jeung moal teh usiana eta si orok lamun usiana geus 6 bulan ke atas secara medis eta orok teh dianggap orok anu mampu untuk bertahan hidup nantinya eta mah wajib begitu si inungna maot harita ge entong wara nu dikubur harita ge beulah operasi harita si inungna sehingga lamun terlanjur dikuburkeun gitu Bang wajib teh tadi digali jadi tadi teh nya wajibna digali kuburan teh kasus masalahna kieu kayidna teh kayidna wajib ngegali kuburan awewe anu maot keureuneuh kayidna teh 2 kahiji si janinna hirup keneh waktu eta si mayit dikubur teh janinna hirup keneh kayid kadua amkanat hayatuhu ieu mayit secara medis dimungkinkeun bakal kuat bertahan hidup nyata umurna ieu si orok teh geus mencapai 6 bulan ke atas sehingga lamun mafhumna tina ieu dua kayid teh kumaha lamun orokna ge memang geus maot geus eta mah lamun teh mah inungna maot orokna ge memang cek medis teh geus maot detak jantung teh geus eueuh ima orokna maot ti heula ataupun inungna maot tidak lama kemudian pas dicek detak jantungna si oroknya geus eueuh nya geus ieu mah
ngabelah perutna si ibu teu meunang, Bang. Ngabelah perutna si ibu teu meunang. Nya geus we langsung urusan eta si mayit teh. Oge ieu mah segerakeun kubur gitu. Aya mafhum kadua. Mafhum tina qaid kadua, tina amkanat hayatuhu. Inungna maot. Si janinna mah hirup keneh, detak jantungna teh aya keneh. Ngan ieu si janin tidak dimungkinkan bakal bisa bertahan hidup nantina. Kumaha dina kasus ieu? Dina kasus ieu si mayit entong dibelah. Perutna entong dioperasi untuk mengeluarkan eta si janin entong. Haram eta mun dioperasi, haram. Ngan peda haram deui buru-buru nguburkeun eta si mayit. Sabab dianggapna engke nguburkeun satu jasad anu masih hidup, ngaruang korop geus dianggap nyata jasad si janin teh. Fisik si janin dina jero beuteung indungna. Kumaha atuh solusina teh? Nyata jawabanna di dieu turikatil biladapni. Tungguan heula we si indungna tong wara buru-buru dikuburkeun. Ari ngurusan ngadusan kitu kieu mah pek bae entong kudu ditunggu. Sok adusan, sok bungkus. Dek disolatan pek solatan. Ngan lamun pelebah nguburkeun tungguan heula dokter. Nya maksud mah mah dokter lah bahasana. Nya dulu pokona ahli medis we anu nyaho kana geus maot encana gitu. Kan ai dokter mah lamun ayeuna nu bogeun alat mah dina ngecek detak jantungna ge kan. Di alat USG pan aya kadang detik detak jantungna janin teh. Tadi mana geus nyata mah orokna ge maot neme si indungna kuburkeun. Kitu. Kapahami nya? Kapahami tafsiranana? Upami dina studi kasus anu tadi pertama teh mah anu orokna jelas hirup keneh oge imkan untuk bertahan hidup satuluyna entong wara mikiran ngurus jasad si indungna entong wara mikiran ngadusana naon. Segerakeun ngoperasi eta si indung kaluarkeun orokna. Segerakeun salamatkeun heula kahirupan gitu. Nah di mana geus nyelesaikeun urusan si orok salamet eta mah mun zaman ayeuna mah ka inkubatorkeun apa kumaha barulah proses ngurusan ieu si mayit gitu. Sehingga meureun tadi teh nya nu dinamatan teh seolah-olah goyah teh. Goyahna dina pada wajib dikaluarkeun eta si orok sok sanajan geus terlanjur di kubur. Nepi ka wajib digali kuburan. Jadi ngagali kuburan teh demi untuk mengeluarkan si janin eta targetna. Maka lamun can dikubur mah justru inilah langkah pertama. Begitu jelas aya awewe maot keur keureuneuh usia kandunganana geus genep bulan kaluhur cek segera kehidupan si orok. Ieu teh hirup keneh teh orok mah. Wah cenah hirup keneh ceuk medis teh sehat bahkan orokna mah segera lakukan operasi. Lamun nepi ka diantep bah. Lamun nepi ka diantep, diarantep we. Teu dibijirkeun orok. Da paur atau bla 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 misalna. Hayu nepi ka maot teh si orok teh. Nah ieu Bang, ieu aya termasuk tindakan jarimah ya, tindakan mungkin lamun di bab jinayat mah asup kana pembunuhan anu tidak disengaja. Oke kudu aya teh sanajan lain diat namun di kasus amat mah gede hareup maka engke sayeuna bisa menuntut ya, si pemilik eta amat. Pamana mah usum geus papada merdeka nya dosa mah terjadi lamun diarantep kitu teh gitu. Lah nya. Nah pada dina masalah turikat nu ieu nya dina palebah ngantep indungna kumaha lamun dipercepat we atuh kematian ieu si orok teh ku cara ditiniuhan ku sesuatu nu berat lah ngara tere maot eta haram. Nya biarkeun we kitu. Artinya biarkeun meninggalna si mayit teh dengan proses normal saja gitu. Dalam lambat laun ge ku diantep
teu aya sumber kehidupan keur eta si janin dina jero beuteung maot itu secara hukum tauhid. Nah, sakitulah sabab-sabab anu ngawajibkeun mayit lamun geus terlanjur dikubur teh kudu digali deui. Lamun ningali kana sabab anu ditutur ku musannif nu opat teh abah anu nomor hiji nomor 2 mah urusanna teh kepentingan mayitnya lil gusli jeung li tawjihihi ila eta kan urusanna teh kepentingan mayit. Ya artinya nu berhubungan jeung si mayitna eta mah keur ngabebenah si mayit anu can kaburu diadusan digali teh gara-gara dek ngadusan. Lamun anu teu nyahareup kiblat gara-gara dek nyahareupeun kiblat. Lamun nu hiji deui anu lil mali teh ya eta mah urusanna teh karena aya hak orang lain. Nya karena aya hak orang lain. Matak persis dina kitab sejen aya urusan anu saob jeung ardin magsubah teh ya. Saob magsub jeung ardin magsubah. Karena urusanna aya hak orang lain. Ente kudu merhatikeun teh cacak tingali geus dikubur wae. Aya urusan hak orang lain mah ya. Komo urang papada hirup keneh. Bisa aya wadiah batur titipan segera sampaikan. Bisa aya wasiat batur segera sampaikan. Amanah batur segera tunaikan. Terus lamun nu kaopat mah ieu mah deui menjaga kehidupan. Demi menjaga kehidupan pan balik ka khomas teh nya ka kuliatul khomas karena 5 dasar pokok anu dijaga ke hukum syara salah satunya adalah hibdun nafsi, menjaga nyawa, menjaga kehidupan. Sehingga ketika ada tunas baru begitu merbal janin teh kan tunas baru anu jelas masih hidup dan ada harapan untuk terus hidup, maka wajib ngajaga eta si tunas. Keun we ieu anu lapukna ya pendem. Ngan ke mendemna ieu teh saenggeus disalamatkeun si tunas sehingga ketika terjadi rurusuhan dikuburkeun ternyata ada informasi dari dokter kita butuhna matak pantasnya bal pangaresa cek guru Sayyid di antara ilmu anu dibutuhkeun ku fikih teh keur memahami fikih teh salah saja ilmu bantuna teh ilmu tib. Pan eta teh medis bah anu upama cek medis teh kieu misalna bah cek medis teh bahwa maksimal gitu seorang janin bisa bertahan hidup di dalam perut seorang ibu meskipun si ibuna meninggal teh upama ieu mah teu nyaho da anak can ngecek 8 jam misalna Pak. Tah hege terhitung tina maot si indung nepi ka dikuburkeun teh kakarek 4 jaman. Berarti masih ada rentang waktu harapan hidup si janin 4 jam deui. Masih diperkirakan eta teh keur hirup keneh posisi si janin. Wajib da eta mah. Wajib digali. Lamun kitu mah secara keterangan medis oge upama geus berlalu lah tina keterangan medis teh. Ya cek tadi medis upama nyebutkeun sekitar 8 jam. Hege kasusna teh tina dikubur indungna, tina maot dan dikubur, tina maot upama. Kana rek digarali deui teh da geus dikubur. Geus lewat 2 poe mah upama. Ya udah ya mah. Sabab ieu mah geus diperkirakeun geus meninggal si janinna. Nya. Kurang lebih sakitulah hal-hal anu ngawajibkeun mayit digali deui. Engke bahkan dina kitab sanes mah aya walil ishad cenah. Mun ayeuna mah kawas karena erek diotopsi lamun ieu teh dibutuhkeun pikeun jadi bukti dina hiji proses kejahatan. Umpama aya mayit anu diperkirakeun maotna teh dibunuh. Gitu. Tah eukeur memperkuat kana keterangan teh kana persaksian teh ngabutuhkeun kana mariksa jasadna si mayit. Nah, maka wajib ya si mayit digali deui. Tak mungkin di beberapa kondisi geuning sok aya nya sok aya anu rek diotopsi digali deui teh eta asup kana kategori wajib. Kata lil ishad. Kitab saja nu ditambahan sareng lil ishad.
kitunya sementawis mungkin akhir tina ieu kitab jenazah ditutup dengan pasal isti'anat, minta bantuan ka batur, minta bantuan dina susuci itu utamana. Hukumna minta bantuan ketika orang susuci aya dibantuan ku batur misalnya wudu dibantuan tah hukumna minta bantuan ka batur nalika urang susuci mungkin aya sababaraha rupa. Terus beres pasal eta mah langsung masuk ke kitab zakata aslina mah Syekh Salim mah mung duwi ka pasal eta pasal al amwal alati tajam. Alhamdulillah. Tapi sakitu lah atunya namihan. Wallahu a'lam bishawab.